Sabarian kau yang diajak jalan-jalan kabim sugan beda kan. Yang Mak. Ya Allah, Kantar. Pan dia tadi arek ngejak anak aing ngojay. Kunang aku dia anu di papaku kalah orok me. pan jadi mah kabim mah pan. Ayahnya nyaran duit jeung nah kira yang bebe jeung ngajak jalan-jalan kabim jeur aya nyaran ke ditu. Aduh ya. Sugan bae itu milikeun kitu ya. Mana ieu nya nangan bejeng Eka. Aduh, markona ieu hang nangan bejeng Eka. Ieu kieu zaman ayeuna ieu nya. Sedengkeun di dieu nangan embada hati. Hai Kanta. Nonton. Kade-kade aing boga bisniseun. Ih, kebenaran amat. Sama aing keur lieur. Bruh. 20. Lain ieu sorangan. Nyaon teh ieu bandar embeh. Aya boga aing. Nu bener. Demi Sebab aing ieu keur cinanyangan bejeng Eka. oh jeung eta. Jeung Eka ieu. Nyaon teh jeung Eka? Nyaho. Ieu makana ieu markona ieu nangan beh kana urang mercayakeun. Siap. Boga di sabaraha dunia. Lain biasana sok sabaraha duit jeung eta? 2 juta. Wih, mahal amat. Atuh pancing ngarang lain jeung dahareun sorangan. Waduh, markona mere duitna ge 1 juta ieu tah kumaha tah? Ah, geus ka dieu. Bener. Bener jeung aing mah. Beres we pokona kabeh. Oh, haus ari kitu mah tungguan di dieu. Siap. Aing nek nyokot di teh nya. Oh, lali-lali lai. Masana aing pan akhir leumpang ye. Loba bisniskeun aing, borong-borong. Can geus kira. Iya, aing beunang dia dasar mah kena kira yang bebeb jalan-jalan. Jadi anak soleh mah kieu ya. Woi, geraan woi, lali-lali lah. Aing loba borongeun ye. Engke euy, sabar aing nyokot di teh lah ya jelas sih. Aing tangguhan ya, ku pejabat ya. Oh, sabar, siap. Iya duitna 1 juta. Kata. Tapi bener iya. Percaya itu dia ke aing. Orang percaya ke sorangan, Iya, karena dia kan pernah ngabohongan kena Iya di Kabupaten Lebak sana tuh nyoka aing. Sok tanyakeun. Percaya mah. bener 1 juta. Bener. Tapi ente jeung Eka ieu. Heeh, jeung Eka jeung korban teh dahareun. Pokona mah 1 juta. Duitna itu lah dia habis kurang. Ih, bawa menyan amat dia jadi duit. Iya, keur penting ngawirin. Oh, jadi bising nongol doang dia. Cokot baginya. Ulah lah. Oh, aing turun ka Lebak. Cokot embe ka dieu. Oh, poe ini tungguan. Iya, pokona mah. Euy, ulah poho ye. Entah aing. Iya mah. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kansa. Anon, Ulah pakai L-nya. tenang. Arek perang dunia katilu Rusia jeung Ukraina eta sia arek milih mana Rusia apa Ukraina Puncak
Aing sih Ukraina bro. Kunaon eta? Soalnya awakna taruas. Yuk, aya pemain bola segala. Sangat. Soalnya iya Shevchenko. Au Eta Pepingan. Di eklisasi di. mulai banyak di Rusia. Kunaon? Soalnya kan Rusia boga lontong teh yang panjang lagi sekieu. Asia aku rek mainan ya. Woi, jelas aing main KRI harga mati aing main Indonesia. Kunaon eta? Soalnya baheula nyut aing pejuang. Kunaon? Dulu pejuang perang eta. Baheula ari uyut dia uyut saha maksud dari Jenderal Sudirman. Ya. Golok lain. Woi, lain tah nu ngalungin pakai kantong teh. Kunaon eta nu ngulik pakai kantong? Supaya ulah kadelan. Wah, meureun dia Woi, pasti. lain tah. Milik. Dibalikeun ku aing embeng gope deui jangan hadir hayang bebeb ngajak jalan-jalan ka BIM. Pokoknya mah dilap ka dieu steung deh leutik deh gede ama Anak aing ngobrol-ngobrol kieu sok harasum sumut beuteung sok lapar sok hararaos. Coba yuk rada boga duit saeutik teh. Tah. Udah 100.000 aing. Coba gong beli jajan kan beli naon tah. Aduh, lulus aing mah sari tulangan bae ieu awak. Langsung jadi bintang laut sih nya berat. Aing teh dahar-dahar ieu 2 poe, mah aing teh masak ieu. Pantes guru. Oh, aing ieu lulus sari tulangan. Coba di tadi sabtu deung di. Aja dong tah karep. Mulai lah, salah kan? Oke, hiji nagar. Ih, kok mau coba dong kieu. Zaman kuari mah biasana ge bahasa mager ya, mager teh. Eueuh, baturan nu bisa dititah eueuh. Enak musang lewat. Hoi kanta tadi ke kedap nanti aja tadi lah kedap geng Joko Lovers aja biasa bae yang buka pegawai dari yang ngobrol serius amat teh masa Allah tadi ke dieu enak Coba ya kanta aing boga duit aing jajan pak belikeun lah ka bahmi jan godong. jajan anjing dia Jajanan bae orang lapar. Asem, kopi tamelinan teh. lain aing mah ieu duitna dia alasan aing jomblo loper tapi duitnya gede Goblok dia Gimana dia, tak? jomblo dia tersadar amat karena banget dia sehingga dikenceng pauk begel bagai dia. boloon aing hidung ge kieu geheng ge laku lah boga ayam bebek daripada dari ya asep boga kabogo ih gila aing tah masalah duit mah loba aing ge tah di dolo duit aing tah iya kadang ke mana dia Sa dia tah. anak sultan dilawan dia mah aing malah itu sombong kakak kieu pege duitna hiji aing mah loba tapi copot ku aing nya Kira mereka kopi lah tak ada kalinya tah. tangguan yang gedeng ya aing depan heula Kira. Pade. ada yang gope tambah 100 jadi 100 jadi aing kabim terus renang aing ngojek aing bebek mantap Mak, coba sih, Mak. Naon Nita? Ajak Nita jalan-jalan. Tidak perangsa tidak datang na corona sampai tiku hari jam pernah jalan-jalan. Ngeletuk bedi mah. Ari dia yang jalan-jalan ke mana? Jata tadi ku yang diperhatikan ketika mari dia bolak-balik lempang jalan-jalan ke hareup ka bumi. Atuh kabim, tak ke mana? Arek naon jeung dia kabim Nita? Atuh ngojek lah, Mak. Pira aku nyanyi. Di mana duitna Nita? Aing bagi lieur mayaran Bang Emok tiap poe Rebo. Bapak dia balik seminggu sekali ngiriman paling ge 100.000. Cukup kana naon? Lipen setip aing bae ge 150. Ai dia barang dahar di mana lamun lain ti Bang Emok? Mama lah. Termos tetangga bege jalan-jalan ke tempat wisata. Kita ngeletuk bedi mah. Laju dia nyerokeun aing jeung termos. Ai dia anak sani teh anak aing meureun. aing. Sabarian ku aing diajak jalan-jalan kabim sugan bedaekeun. Yang
yang paling cantik sedunia. Sapun kata Bogor mah. Ih, aing asa. Wih, lajis aing ngelediakan tak. Ek naon ya ka dieu? Iya, Mak. Abi bade ngajak ieu si Neng ieu hayang ulin. Kabim. Boga duit dia kan. Masalah duit malah diomong. Nah, di dieu aya. Di dieu aya. Kantong loba. Alah ngomong naon dia kan tah. Lah gas sacayut, Gas beungeut tiga pokona. rorongo. Ari ngajak anak aing kabin. Abi mah bade mau sia yang bebek. Ridho henteu mak. Moal diizinan ku aing dia daek nih tak. Embung. Leumpang jeung dakocan. Embung. Kamari WA anjing AA. Neng kangen ka. Boga duit sabarader kanjakan. Loba mak, duit mana? Kumaha mak? Dijenan teu? Coba dulu aing duitnya seberapa? Bawa duit mah. Sultan lawan. Pangaruh beungeut jiga rorongo. Nita dia daek diajak ulin ku si rorongo. Daek lama aja boga duit ieu. Hop diajak anak aing ulin. Arek abi merek ngojay. Siap. Ulah dilelepkeun nu aya si ieu dilelepkeun ku dianya. Ieu duit ku aing dicokot pake mayar Bang Emok. Kunaon dia kan tak? Henteu. Eta duit jeung ieu jeung beneran dicokot di kumaha dia. Aju terjadi. Kumaha aing. Dia malah Keng ke kudung. Keula. Ih. Si mah langsung marah bae nya kitu tanya. Kakak bogo ge. Duit kena 100 tadi. Nya duit sirian. Dicokot kita ku indungna. Ih, aing kudu kumaha ieu. Si kuar kieu lah aing meuli embeh heula bae supaya gampang kita dituna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak dia. Tararuas kieu ya. Ini dia, Bos. Sager, Bos. Alhamdulillah. Ini juga kurang katalatan ku si Ustad. Kita meuli embe jeung ekaheun. Kirana aya Bos. Ari mah loba. Emang bukan duit sabaraha gitu. Heuh, aya duit sagede kieu ya si Ustad ditipkeun ya. Tah, genep 100. Aduh, kumaha duit sakeo mah. Aya tak? Iya. Kan aya nambah yatim kumaha ya? Embe yatim. Embe kadeng embe yatim. Nah, itu dia, dibere mbak yatim ya. Aing biar dibayi urusan. Musing lah Bos lah aing. Yatim ek piatu tah. Musing aing. Itu mah kayak kurang dicokotkan ya. Oh, siap. Dealnya tanya? Amun siap Bos lah. Siap, kayak orang cokot do mana ya? Oke. Kurang nanggon di dia. Siap. Jual meh. Kumaha si Kanta ya. Butuh embe. Sebe wayah nanya nyusul jeung bapa maneh ka ditu. Kanta ya. Mana ya? Mana Bos? Waduh. Bos, gimana cicing Bos? Ketika aja mah. Atuh ieu ge bisa dipake kapan bapak geus ti heula. Supaya nyusul. Cicing Bos. Ini mah kumaha pan duit sakitu hayang menang gede mah. Ieu ge sarua bae, embe. Anu sia aing lah. Aing. Ayo, leunekeun aing. Pusing aing. Oke Bos, nun ge Bosnya ya. Yatim dia. Pelit dia mah. Oh sih dia emang dia hayang nyusul ke bapak dia ke surga. Suka kan nih si ustadnya. Kayak kuing diantarkan dia ke surga. Tangguhan dia. Suka dia lah si ustad. Iya nanaon, ieu mah geus segede buci truk ieu. Jadi beres. Iya mah kalak morosot. Kumaha tadi? Nah kan cek aing jeung Eka. Oh iya anak yatim piatu ya tan. Lain masalah yatim piatu, aing moal bisa pake Eka. Geus dekeun duitna. Aduh cara naon? Geus ku yang dibikeun tadi ke si Bos. Geus emang teh halanan cokot ku dia duitna. Paksakeun besi teh paksakeun. Kumaha teh paksakeun. Ih untuk sesuai syarat syariat. Pancak Bos lagi ieu anak yatim karunya tad. Geus emang teh halanan cokot duitna. Moal endak ieu mah.
Bolon sih kan. Mau ambek karek ngaborokosot di bawah ka dieu. Aduh, aing kumaha jadi disukleuk maken. Nya kok cerek kanan Markona aing dieu. Rugi bandar kicarana mah. Gerak ku aing lamun saya teh ditukarkeun, diguguskeun ku aing. Di teangan ku aing lah dipituturkeun bisi ngabohong sia. Mana mbak di tadi kembalikan deui ku si Ustad. Mana duit saya sana dicaplok ku indung nasi nita. Sekalian tadi duit budak tah, budak jomblo aredan tah. Caplok di saruana. Ayo. Tak poin duitnya lah, balik duit. Mak. Mak. Ya Allah, Kantar. Pan dia tadi arek ngejak anak aing ngojay. Kunang aku dia anu di papaku kalah orok emek. Pan jadi mah kabin mah pan duitna ku emak. Laju dia maksudnya minta di duit ka aing. Heula. Udah ku dia ka ditu Bang Emokna. Aduh, aing kumaha ieu? Aing aju ieu kumaha ieu mah ieu duitna ieu aja. Urang pan kudu ngagantian kasih Ustad ieu. Maksudnya naon arek minta duitna geus dipingkeun ku aing ka Bang Emok tuh siaran ku dia tewak ku dia ka Bang Emokna. Aju kumaha ieu mah ieu embek. Laju dia kudu nyalakeun aing. Oke gitu malah aing. Toha teh jadinya galak. Naon dia? Kantar, mau dipikeun dia. Aduh. Lain calon toha we dia. Gayem ku aing. Dia. Pe. Udah cari toha teh jadi. Brengsek. Bos. Wih. Iya akan tekan rebo. Teu jadi cenah. Metik teuing cenah, Bos. Waduh. Aju ya kumaha ya? Tuh, kembalikan di bela duitnya lah. Kembalikan deui. Oh, jangan urang cari kanan tuh si Ustad. Enggak sih. Orang ditarima deui. Heeh. Tapi potongan ya. Aduh, potongan kumaha ya? Atuh pas jual tadi geus deal. Oh, sia kitu mah. Geus nya deal ya. Kurang ampih heula ya mainannya. Oh, Bos. Gangguan di dia. Ya. Aduh, si kantah yang dipakai dibalikin deui. Aduh. Ya, kuah yang dibalikin deui duitnya. Bos. Tapi dipotong ya kuah yang 200.000. Mana potong saya tadi, Bos? Atuh pan tadi geus deal jeung aing. Kumaha? Oh, sia kitu mah Bos lah aing. Kitu. Ya. Ya. Aing boga cara ngitoha. Brengsek. Can jadi. Dirgen kan 12 dikit. Ayo kitu Bosnya. Oke, siap. Nuhun ya, Bos, ya. Ayo. Aduh, lamun teu dikieukeun mah gara-gara si Kanta rugi bandar ya ya. Lumayan lah sakieu ge. Kanta balik deui. Iya duit aing bawa kabur. Hei, tar ya. Jangan sekanta tat. Enan gitu. Tadi si Kanta ditita. Kita beli kopi ngerokok, geus makan tuduh, balik deui. Sarua aing ge inangan si Kanta. Kunaon? Atuh coba bayangkeun dibere duit 1 juta cenah meuli duit eka. Nu dibawa embe orokan. Aduh. Geus bagus saja geus edan. Inangan si Kanta sih. Ayo geus udah buru-buru. Ayo tangan. Pokoknya jelas si Kanta geura tah. Sing aing mana duit si Ustad kurang di aya 400. Mana duit budak dicaplok ku calon mitohan teh jelas. Angka panggih we jeung budak aing doang. Kira ka 12 ya aing. Sararieun aing hajuna ieu. Sugan bae lah. Ieu. Wah, panggih aing. Ka mana dia? Tah si Kanta. Oh, kat. Mana ada duit aing dia? Ustad beres. Kemana?
Iya. Bohongan dia ada. Iya, sama ya. Saya